Loh, musibahan Kang euy, wing na leungit motor. Alah. Anjing, Khawatir, Mungkin can lunas na motor teh. kenapa Kang? Apal atuh kana hutang mah. Iraha eta kejadianana leungitna Pada hari Minggu. pada hari Minggu. Iya, Gaya sih eta bahasa Indonesia. kan kuturut ayah ke kota Kang. Eta mah lagu tuh beureun. Asal ieu. Apa naik delman istimewa tuh Kang? Ay jadi ngalagu. Eta pan leungit motor, eta mah kudu leungit kuda tuh. Kapan gara ulin atuh? Nya. Berarti motor leungit teh pada hari Minggu. Diparkir. Di mana diparkirkeun? Lain parkiran. Kan keur wisata wing teh. Cenah teh di mah. Pokok tadi mah Kang. Jadi motor teh leungit Pada hari Minggu. pada hari Minggu di parkiran. Nah. Kuturut ayah ke kota kan. Naon ka kota? Kapan pelesiran Kang? Wah, balik. Siapa yang Lagi soal ini. Buat diambil Teu kan sugana nama cager, sugana nama cager. mah nyambung, mah balik. Nya sih tapi da rada nyambung. Karunya bisi ieu keur musibahan masana mah. Ya, itu. Motor makan motor mahal. Ya, Jadi motor teh naik delman istimewa Kang. hanya motor naik delman. Kan ku duduk di muka tuh Kang. Kena leungit motor di parkiran, tapi didinya naik delman. Asa teu nyambung. Kapan ulin ka hareup ulah mawa motor cek tukang parkir teh. Atuh jangan naon make. Pohon motor dibawa ka dinya, enggeus we kana kuda atuh. Kapan kuturut ayah ke kota teh naik delman istimewa. Asal lieur nya. Mah balik. Cek orang lihat di tadi kayak kesabaran ini. Mah balik. Penasaran ya. Akhirnya mau balik. Kieu. Kamu musibahan leungit motor Ya, di parkiran. ya, Didinya keur naik delman istimewa. jeung ayah. Ku duduk di muka Kang. Muka saha? Muka Pak Kusir. Manya duduk na muka Pak Kusir. Besok mana tuh? Di samping Pak Kusir. Oh, di samping Pak Kusir. Bener eta mah. Di samping Pak Kusir benernya. Nah, terus duduk di samping Pak Kusir. Iya. Terus Tak tiktuk. bener ya mah. Mau balik. Bener bisa. Baiklah ke urang tanggap. Jadi kudu kumaha tuh ya teh? Kudu kumaha? Ya, tak dituk di we. Tak dituk di we nya. Duduk aya. Duduk aya di muka kumaha. Sih duduk balik ieu mah. Duduk aya di muka. Menurutan lagu eta. Nah, Kang bawa ke rumah sakit. didinya aya di muka. Wes. Judulna eta teh Pak euy. Aduh, ayo euy. Hai. Penyakit menular akhir ini.